Jatuh ke hiburan ya kalau cicing di lemur kieu. Kuburan. Mana kuburan segala deh. Lain kuburan, hiburan. Kuburan ana teh anu keur viral teh ana teh. Mata ke kudu update jadinya mah. Aduh, update pisan hirup teh. Ana keur viral bukan mau hujat gara-gara konten kuburan. Lain jigjigakeun eta mah urusan batin kuburan hiburan nyawa teh hiburan teh. Ayeuna teh puasa ieu, nadran atuh. Ka Pangandaran aing teh kubu. Nguruskeun kuburan dinya mah. Can bae tempat konten batur. Mata oge di rumah aya sebab aya akibat. Nah, Kita di urang ogen hiburan cek dina rek ka Pangandaran. Tadi kan ngomong gitu hiburan. Aing geus nyebut Pangandaran bageuningan kadeng nya. Nyambung nadran di ente mah. Moa kemana cucubung wae. Ieu nadran mah ngadoa mau kemang nu bener mau cai tah aya sakedeung deui rek puasa loba nu ngaladran. Tapi nadran can mau karuhun berenang. lieur ari kadu ngaliwat ka dieu je lah. Lieur jadi ngaliwat ka dieu mah. Goblok, hah? Jelema teh